lamun kitu carana anjeun kaulah bakal jadi musuh gede geus dewasa eukeur baheula perebut susu ayeuna perebut aturan sok hayang nyaho sanajan anjeun jangkung gede moal sieunneun keur Arjuna edan sia lamun kitu carana sok dek nepi ka mana aing dek mertahankeun rakyat aing sia teu dibenerkeun abus ka amarta sabab geus jadi musuh negara musuh rakyat sia sok urang pada oko pigelan pati Arjuna moal nyingkah moal ngejat satunyang beas buktikeun kurang ajar halangan karena maksud Arjuna dina harti musuh Arjuna bijilkeun ilmu jurig teh sia banyak ilmu jurig lempeuh gitu tega anjeun neungeul ka adi pan sia rek neungeul ka aing woi kurang ajar Bima lamun iya lalaki langit lalanang jaga toto sama nyoli tong ditakis kurang ajar tong cenakan iya Maya ilmu ti jurig tiis kieu. Naon-naon sia geuning guguru ti jurig teh. Da guguruna ge acan. Teh ku namalang sia diheulakeun. Weis. Modal sia. Aya we gangguan teh. Aya we sesekelan teh mah. Lanceukna ngahalangan. Luar biasa. Wah kuat Arjuna. Ngalawan fisik Bima. Aduh. Arjuna dipangpengkeun kana gawir. Enga nyanak gonewa. Panyarta lelo ngapar pusaka wis kena dihimpi nasti sayang wis kena dihimpi nasti sayang orahana ingkang bakal bisa mutusaken jiwa raganira kejaba pusakaku Bima ora dene mobrol ketibanan pusakaku geus alah kamu naon pulang paingan pae sia Bima deuleu oh kantor keun antep da jeung dulurna kan bae da jeung baraya
yakin anjeun ayeuna bakang masing pati teu makaning perlaya disasar ti koroku kaula. Mangkaning si Arjuna teh jago temak. Wah, tos kasohor bulan. Kasohor muridorna. Tuang raga. Tara misleuk nemakna. Kantenan. Tong boro nemak aing anu sagede kieu. Sumuhun. Newak beurit si eta mah keuna wae ti kajauhan. Wah, pas-pas wae bulan. Nyangakeun. Doh, kade bulan. Lamun poe ieu kaula kudu paeh. Dipaehan dulur tapi dek diniatan. Maha bulan. Sabab negara aing teu hayang kadatangan ilmu jurig anu bakal mangaruhan ka rakyat. Laras bakal nyesatkeun bulan. Bakal nyesatkeun ka nagara jeung ka rakyat kaula. Sabab kakuatan negara lain ku gagah sakti mandraguna. Doh. Kuatna negara teh lain lintang ti ku jelema-jelema anu iman takwa kanu kawasa. Laras. Teu naon aing jadi korban. Teu naon demi rakyat demi negara. Sumuhun. Jangakeun. Kaula inget dina katerangan yen wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Doh. Ulat beheung jeung beheungna aya antara. Tapi kaula jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Sumuhun. Jeung kodratna jeung irodatna. Jeung kersana jeung pangawasana jeung ridona jeung pitulungna. Doh. Jeung Rahmanna jeung Rohimna. Aing teu ngaboga-boga angin Gusti nu kagunganana. Sumuhun. Tega lara tega pati. Nyangakeun Gusti. Asa ti anjeun balik deui ka anjeun. Tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papat pada perlaya. Caang bulan 14. Teu geuneuk teu maleukmeut. Doh. Sakilan bulan. Di dieu beuki yakin. Yakin kumaha bulan. Teu jauhna kaula jeung pangeran teh jeung pitulungna. Sumuhun. Jeung kersana jeung pangawasana. Jeung ridona. Mata kitu ge mureun aing can ridho kudu paeh poe ieu. Laras. Pegangan sakarawa. Kade. Kade Gusti Agung. Terus nemak aing. Kade waspada we bulan. Balangah saeutik cilaka we bulan. Balangah cilaka. Tenang. Wes. Kade bulan. What? Aya naon? Gelo teh papatong teman ini. What? Kade juragan Ageng ah. Wes. Ulah balangah. Sok sia cileuwih teh kitu. Ulah balangah. Balangah cilaka. Kade ulah balangah. Sia mau ngomong wae atuh. Abdi mangawartosan milih cilaka. Hariwang. Ieu inventaris dipake salah ngagunakeunana. Sumuhun. Lepat Da nempat. ieu sabenerna keur melaan nagara jeung bangsa teh.
di mana aya naon-naon ka negara jeung ka bangsa moal dibikeun deui ku ieu ulah rampas we heula plan sumputkeun sia rasakeun oranyana Bima kesangki tuang raka panah-panah kaula eueuh nu mempan hiji oge daya ada luar biasa Arjuna tuang raka gagahna wah sebab banteng Pandawa pantes kriteria Arjuna teu aya pikeun ngalawan Bima leres dina caturangga ge geus eleh itu mah kelas A atau Arjuna mah kelas C dina salira ge tebih balungna panjang itu mah kanton tebih kedah kumaha atuh pamikir carana keun bae ku kaula urang kepung ku balad-balad siluman kaula urang seredkeun ka leuweung nya nuhun pamiki kitu mah supaya ulah ngaganggu we ka kaula nyuhunkeun bantosanana ya siap tuh aya sabaraha jalma wayahna dilepang newakeun anu ngaran si Bima minimal seredkeun ka leuweung mangga sakarang jalma bahaya balad-balad kula dararatang sadayana siap ayo sangka si Arjuna mawa pasukan siluman pasukan barakasa lamun kieu carana sok curig sakti setan kumawasa leres moal leuwih mulia tibatan manusia senadyan si Arjuna bawa pasukan siluman selemin haku ora tahu dini doh eta tak penting dining gada-gada doh ngaranna Bima bener datang aja sama Wawan sok ya Wawan lah woi walah anjir tanaga aing eleh woi eleh badan woi sok sia woi maju untung dari babak liga modal sia
luar biasa. Wah, laras tos ngamuk eta mah moal nu kieu. Kageteun aing Abdi kaget. Dang tos. aya kitu di Amarta teh nya. Sugan mah banteng lah we. Paingan si Bima disebut banteng negara. Laras. Sakoleweng bulan jelema teh. Sakti mandraguna pun juling apa-apa. Laras. Eta gada dibuntang banting kena kana kai cing dorok-dok. Dorok-dok. Kapaureun. Hebat gadana daek itu ditukeran ku bawang sakinta. Moal ge dipasikeun atuh. Oh. Tapi parendene gitu. Dah, makulan. Moal putus asa ayeuna mah rek make ilmu jero sia. Make ilmu lemes Dek ku jalan lemes. jalan tarahal mah kiat atuh. Ieu senopati ti nagara awu langit dudu denawa samanea. Doh, ieu inggih. Nyaeta ngagunakeun ilmuna di ieu leuweung bakal karungkup ku pepedut, Dah. bakal karungkup ku kabut anu kandel. Ibun Bajra diondang ku ieu denawa. Nyaeta meureumkeun panonna Dah. matek mantra ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Ieu inggih. Dan neraking kang ngawatek ilmu. Ngawatek ilmu kang linewi. Ilmu kang linewi. Lir malam tumraping api. Doh, ieu inggih. Saci duhing metu sakacaping nyata. Leres. Ngadak-ngadak ieu leuweung jadi ceudem. Lami-lami poek margi kabut turun ti luhur. Wah, ibu Nyaeta moekan ieu tempat. Dah, sia. Ibun Bajra tuh. Arjuna, nah geuning jadi ceudem kieu. Tuh bola ditu mah poek. Poek ku papedut. Sia. Poek ieu. Tinggal curug-curug acan. Poek teh. Sampun dadia dalu. Doros. Let, Tingali bawang teh. let. Di mana ye? Let. Silakan lu. Doh, kade atuh aden ah. Pilih. Aya poekna. Kade gawir. Kade. Kena dicolokan heula kulan. Penasti kersah yang tumamparan. Doh, ieu inggih. Barang Bima ngalengkah ka hareup. Beres. Samaruk eta teh tinsakeun padahal gawir anu sakitu lungkawing. Bima ti babaranting ragrag ka hanap. Doh, Di hanap aya emal. Nyeta ransa. beres. Bima ngagebrus kana letak. Ti gebrus kana letak samet beuheung ukay-ukay. Doh, Kitu kaayaanana ku ayana pangaruh poek di ieu tempat. Tulung net. Aing ti gebrus. pamuing. Net, Mereka ukay-ukayan. tulung net. Net. Nah, wake gumujeng.
Digebrus tuh panu jero Sumuhun kula. panuju sia. Arjuna kaula nun si Bima digebrus kene antep. Let. Tulung let. Ai nyebut jenet teh ka saha? Ka kaula. Natina Arjuna kana jenet. Biasa tebih. Da biasa nama ka Abdullah nu kitu mah. Margi ngaran kaula teh Janaka. Oh eta. Ngaran Arjuna teh sajabana ti Arjuna teh Janaka. Leres. Jadi eta teh jenet teh nenehna tina Janaka. Oh paingana tuh. Tah. Tulung let. Si Bima ngomongna endet-endetan. Aduh. Heeh. Bakat ku eta ngajaroan. Tah. Tah. Tulung aku let. Digebrus. Let. Si Bima ngomongna endet-endet. Aing nu gelo lain gitu. Menikenaheun teh Aduh ampun. saha teh. Aing juga aing belencuk. Aiteun. Aya nu hayang nanyaan. Bari kada klit. Arjuna kaula kumaha? Kene antep si Bima. Da moal bisa hudang deui engkena oge bakal paeh ku sorangan. Heeh. Hiji tanu bakal jadi gangguan teh geus eureun. Atas teh aya. Ngaranna si Bima. Laras. Lanjut. Lanjut. Heug atuh kitu. Lanjut. Jadi pantangan Ayah Payuyut buset. Ayah Neng Dede. Wana tegedup pamadegan Payut busur Leungitna kemanusan Mun tegaduh pamadegan leungiteun kamanusan Ayah Teh Nopi. Sirep fitnah tur pangrina dunungan utang atuh matak tugeuna Ayah apa nawulan. teka urek tumanina tewale menang musibah tewale
malina jawang ka alam wakasan pasti mau kalalanjoan mun hirup sewang-sewangan lepas dina sabengketan pauyut pusen sobangi kasenangan tangtu nyorang kahancuran Aya Pasuarto sangkana wujud harapan asap elet makmur dina keadilan berjuang gula ijiran pilari ridho pangeran kurang rajang pangwangunan rempuk dukung sawuyunan neng sopi sangkan kahonta tujuan adil makmur karaharjaan Kayu agung paparwite sami rempel godonge rempel sami pang sekar mekar ing galihe galike pandele si pandanarum banglus lampahipun Duh Arjuna panengah Pandawa kairing Senopati Ingalagati nagara awu-awu langit Duh leres sareng sena ngarubuhkeun Bima anu kiwari cocorowokan dina embah dina letak teu ditolih ku Arjuna ku tega-tegana ninggalkeun rakana anu kusai-kusai dina embah tuna lampah eta kacarios ieu astra jingga sareng dawala di perjalanan Duh leres bade dedeheus ka puseur dayeuh Amarta ka Yudhistira wireh Semar Badranaya nuju teu damang wales parantos sasasih lamina Semar kiwari ukur ngajoprak ngan ukur empes-empesan napasna keluar ka jero ya Kang bade ka puseur dayeuh dek nepangan dunungan Oh Akang teh bade ka Puseur Daya maksudna kadunungan jadi pati-pati Bapak maot oge dek bebeja heula we kadunungan bisi nganaha-naha nyanya atuh Akang na Bapak teh kunaon di Akang parantos sasasi Bapak Semar teu damang Oh Bapak teh ayeuna teh dileunggeus ripuh pisan ngan emak we nu nungguan teh Oh nah merita aya wartos Akang teh si gareng ka itu ka Sekar Mume sumohon ya Akang karamana Mak Siti Ragen sumohon ya kitu dek men tapi ubareun susu sudewek di kadunungan bebeja bisi maot isyuk atau pageto ih atuh kan tenan ngaran-ngaran heueuh aya bebeja mah dewek bisi di tegor nya bisa dinaha-naha Kang teh
dek minta dihampura kau ngajelema we bisi dina sajroning dewek papanggih pika geuleuheun pika keseleun nya urang salin hampura we Kang kaleuwihan basa Semar sumohon minta dihampura ku sararea sami-sami Kang sanaos ti abdi ge bisi diparengkeun maot isuk atawa pageto laras abong da Yusua mah teu apal atuh Akang Ya. sae Kang sae kitu teh mah ngandek nyimpang heula kayaknya ka pamulihan ka pemulihan ka sahar ya Kang di pemulihan aya hiburan kawas ka Bapak Haji Nur Rohman oh ka Apana Wulan eta teh atuh lain Akang mah bisi diparengkeun Bapak dewek maot nya bisi teh boga keur sedekah dek minta bawang dek kadinya we nyuhungkeun telur asin mah aya ti Pak Uyun alah nyuhungkeun atuh kadinya Kang di ai halodo rek digenti ku usum ngijih teh dek sok serang batuk ih nya kitu Akang nya perubahan cuaca perubahan cuaca kan teh batuk teh jeung flu gagalaksan kaanginan teuing urang dek teh euy nya tangtos atuh ari Akang murukan teh lain eta masjid nepi ka agreng gitu deh nepi ka agreng gitu Kang resep ningalna ge kulana megah masjid teh euy sumuhun atuh masjid At-Taqwa takwa samiliar langkung Akang teh eta teh swadaya masyarakat murni sumuhun kulan murni disarengan ku sedekahna bumi kantenan sedekahna bumi nyukurkeun ka bumi ka cai ka angin ka seuneu ih kantenan anu geus mawa hurip bahuri keur urang sararea sebagian tina tani di dieu mah Kang teh da puguh cikal bakal teh ti dinya urang teh heueuh tina 4 unsur kantenan urang teh kedah nyukurkeun ngaran-ngaran syukur ka Allah teh da Allah mah teu butuheun oh kitu Kang dalintang ti urang anu bararutuh manusia anu bararutuhnya Kang ngan di mana meureunnan heueuh geus tiasa laksana teh tangtuna oge kudu syukuran lar abeh teu panggih jeung ajab engke ka hareup ta eta ai nyukur carana syukur kumaha we rupa-rupa rupi-rupi tatenya Kang aya anu nabuh wayang aya aya anu ngajakatkeun sabagian tina hartana eta teh syukur keneh sarua eta oge aya tina doa nya Kang kolaborasi laras wayang kembang api rupi-rupi geuningan Kang abeh bisa kumpul sararea lempeng jeung agama nyata tiasa silaturahim silaturahim man ahabba ayu bisa tolahu fi rizqihi kumaha teh wa ayun insyaallahu fi asyarihi fal yasir rahimah laras naon jadi saha-saha anu resep kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina amin mudah-mudahan urang pamulihan sadayana cing arageung milik paranjang Yuswa amin heeh amin Akang tah kitu euy sae teh kulan ngaliwatan pagelaran wayang hiburanana nah tangtuna oge tongtonan teh ulah jadi sing jadi tuntunan ulah jadi naon ngaranna teh gogonyakan ngungkul tapi cing jadi tungtunan laras ulah jadi panyarewedan sono ka urang dieu aduh atuh kantenan kasetna we PCD nu geus nepi ka dieu teh dewek mah kakara ka dieu je ai PCD na mah tos dugi ti ai sugan teh teu jauh tepi keun ku jauh na mah eta jalan ruksak aing lamun aya nu reuneuh teh mau jugjug borosot teh ngajuru atuh anu Jawa Barat Jawa Tengah atuh Akang teh ieu teh benten provinsi ya pasti we tebih ulah ngaran-ngaran Jawa Barat Jawa Tengah heueuh da tebih atuh beda provinsi tangtuna oge urang teh ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana ta eta bilih beda cara hapunten sareng Akang sumuhun panai ti dieu kawetan mah pan wayang kulit Akang teh dapat urang dieu ayeuna nanggap wayang golek wayang golek jadi reueus Akang teh ih kan tenan tapi dalang entus oge ti tegas sok make wayang golek ayeuna mah ayeuna mah nya di dieu teh kulan sok
naon kurang hiburan heula lanan hiburan mah ada orang mah fungsina ge hiburan heuh peryogi hiburan ngahibur warga masyarakat pemulihan sabudureunana kacamatan larangan Kang anu nuju sedekah bumi sumuhun kanu nanggeuy lemah cai di dieu etang-etang ngaruat teh penting ieu sumuhun sae cing muga-muga hasilna tina ngaruat teh cing kararuat kararuat ya Kang karuat imana karuat takwana karuat bisa ngarawat dirina sumuhun nya laras cing bisa ngarawat persatuan jeung kesatuan ngarawat rezekina anu ayeuna geus kacontohan geus ngawujud jadi masjid sumuhun ieu masjid jadi ciri nu mandiri Amin. ciri ngawujudna kesatuan jeung persatuan lar heuh sok hiburan dah mangga hiburan mah naon hiburan Kang kiping naon mental lagu dek nya sok atuh ngenta lagu mah lagu hayang naon? Bang Bung Hideung alah Bang Bung Hideung Kang Bang Bung Hideung dek sok aya naikeun kana kukupu pantes naik kana kukupu alah asa kade cocok ulah naik ojek naik kukupu asa cocok jeung daerah teh mah Cing Neng Nunung kan jasangakeun ieu ka CS nu aya di dieu para panitia para pendici bejana cenah Bang Bung Hideung teh aya jerawat keur beger kata engge nyaho eta teh Beda da montok ayeuna mah. bager pamungkas amuy Menang tiba jajaran menak bungkul ngieu bambu hidang asa bararaas Barangan ku api beli. amuy Lahang bari dianggo kasuka gali situ pinu gara-gara Bapak Haji Nur Rohman soloyong aya belum pikawatireun can bebendun sareng bebendun manggah salira juag awit teh pangajul buah lantaran ti kitu seorang beding luhur megang aya
saat Bapak Haji Didi Payuyut Besar Amuing. diri abdi Mama Kirjo gagampa ibarat kukupu ibarat tanangan kayak beja arewos beja di taman Kaloyong. ibarat kukupu ibarat tanangan kayak beja arewos beja di Eren saya Yahudi. Ulah pamaredogan mesti kena kana masjid. Ulah pamaredogan kena bawang lebar murah. Lain Yahudi nu aya di Israel anu kudu dipaehan ku si lain. Tapi sifat-sifat Yahudi nu aya dina hate si lain. Nah aya kitu Yahudi dina hate urang. Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Naon hartosna teh? Kulu di dinya teh jama teh. Eta teh.
jama teh sarerea bareng kabeh Oh eta jama teh jadi kasakabeh sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih Oh kabeh oge bersih seperti Bapak Tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut jeung jukut anu teu dipelak gedena teh meuni leuwih bakal jararadi jeung ngagede-gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak Oh eta teh sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh cing bener cing bager sing cager bener tak eta nu dipelakeun ku inung bapakna tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak naon diantarana sirik pidik jahil kaniaya iren panasen bedegong rurumpak ngupat simuat uju gria takabur nyaci maki tak eta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak Oh eta teh bakal leuwih kandel eta teh oh murukan teh jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng ngan goreng sok miheulaan panggedena goreng belaan halus bener Bapak Tani sok ngaramet lamun teu sanggup ngaramet muruhkeun ka batur kasaha murukan lumatak mun anak hayang jadi soleh mun teu bisa kadidik ku inung bapa pek sakolakeun jeung pasantrenkeun Oh nya lumatak realisasi tina sedekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna Oh geura giringkeun ka kiai bener heuh bener Kang sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna Daekna. sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas anu handal teh nu handal heuh bener bener teh moal sia teh kopi we cicing nanan inum we ku si lain ganya tong dicarekan Kang karunya nu sarua nya usaha jeung aing sarua teh jeung urang usaha teh ieu urang pamulihan sajabana tinggal wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja naon lapangan kerja diantarana apaan itu tingali naon ngeunaan ekonomi anu dagang anu jualan loba ngajajar anu apaan darat eta teh milu hirup oh bener bener teu saeutik ibadah teh teh ibadah gede nya Kang heeh bener nu uca anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teu hees sarua jeung aing anu jualan bener Ibadah gede. ibadah gede ieu teh laras tah sejarah ti para wali nepi ka kieu kumaha nya oh ningkatkeun perekonomian rakyat dia nya melalui hiburan wayang hiburan wayang pan Merata. tenan karasa urang ku sadaya alah maralak aya hujannya bagus ya heukeun bae barokah teh teh barokah diarep-arep ku tukang tani mah teh Diantos-antos. diantos-antos ku sadaya pan ngomong ku ahli tani mah ih ku ahli tani mah nu rek melak pare heueuh Pawang kacebor. awang deui oh bener kene da usumna ayeuna mah geus waktuna heuh da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun laras siap-siap sakitu oge namurukan hujan ngiuhan heula ngiuhane hujan mah nya da teu jadi matak atuh aya saha Apa na wulan? apana wulan Apana wulan? alhamdulillah
Apa Di panitia nawulan? nuhun, apa wulan di bapak panitia nyecap Lara. nyecap Nyecap ka jajak akang. kaluhur haruna sira nuhun. Ya bisi bade akang ka pusir daya eta Alah ongkosna. boga ongkosna ieu euy ah. Bisi bade ka pusir daya. Nuhun apa wulan ti bapak panitia ieu ah. Lara. Mudah-mudahan panjang yuswa ageung Amin. milik. Amin. Heeh. Alah Memurukan teh. paingannya panas di tadi. Wah, Heeh. bayung yang Paingan panasna teu katulungan. Di burang keneh tadi baheudang bayang yang Ustad Ayub ka dieu nya. Aya. Heeh. Kakak Ai suka teh jauh kieu Ayub aduh. Aya Pak Ustad Ayu. Heeh. Pengalaman nepi ka kieu ye. Oh, pengalaman urang we. Heeh. Ari akang. Alah. Pengalaman abeuh nepi ka kieu nya kan. Mudah-mudahan saeutik hujananya Nyawa mugi-mugi we ulah maralake wungkul gitu. para lake. Ngene da aya wengi enjing. Mun isuk pek cing gede. namanya nonton akang di urang dia. Gampi nyarang mah kari ngalegaan deklit. Ngalegaan dek. Puasa moal marala kena hujan. Yang ulah bocor. Atawa syaratna teh newak anak bangkong. Di kumaha akang teh? Gantungkeun luhureun panto. Oh. Geura pek moal turun. Nya bangkong. Nya moal bangkong mah. Heeh. Dari gantungkeun dari hujan mah anger. Hujan mangarnya gebret. Eta mah ngagantungkeun hansip. Eta jangkrik muni ngeleketek ke kain kana tonggo kana suku. Heeh di dieu teh loba Kang jangkrik. Heeh lah. Jang, Kang, urang ngadoa mudah-mudahan bae ieu masjid anu parantos diresmikeun, sumuh. kantun ngamakmurkeunana, Amin. kantun ngamumulena. Kamu mulaina. Nya tadi siang tabligh akbar Bapak Kiai Haji Ayub, Dr. Anes Ayub Laras di Kuningan Lebak Wangi. Lebak Wangi. Sering ka dieu anjeun. Masyarakat secara rumping tadi. Iya. Dr. Haji Ayub. Sumuhun. Hah? Laras. Kalayan ngawilujengkeun ya ka urang Brebes. Parantos kengeng pamimpin anu anyar menang milih rakyat. Menang nyaring rakyat. Kantun ayeuna mah nyumponan janji-janjina. Sumuhun. Nya Dina waktu kampanye teh. tadi mah dina waktu kampanye menta ka rakyat menta dipilih tak ayeuna mah kantun rakyat nu menta buktikeun janji-janjina. Teh. Lah. Lan gitu tah. Laras. Buru-buru heulakeun jalan ye nu kurang nepi ka ruksak ye duh. Ngerakeun Sarana jalan makan. Sarana. sarana. Urang Bandung butuh bawang teh ka dieu, Pak. Wah, dewek butuh bawang teh ka dieu ke mah. Ka dieu. Oh. Bapak Haji Nur Rahman, Laras. jalan geus leucir mah aing mineng ka dieu ah. Heeh. Ka Pakuwu Matris naon. Ka puyuk Pakowu Madris. Laras. Iya. Nuhun ah. Yang Bulan. nggak gede aja hujan teh. Tuh. Heeh. Elah sok jangar ning ka kahujanan teh. Nya tukang da jalma kurang sare urang mah. Lain ai di Jawa Tengah mah pan heueuh wayang kulit. Ayeuna urang dieu mencinta kana wayang golek nuhun. Si goreng di dieu teh Sunda bisa, Jawa bisa. Biasa. Palalinter urang dieu mah deuleu. Sunana sae. Oh. Ai Jawa mah Alah. puguh. Wilujeng daluk lan wilujeng midangetkaken lakon ingkang menika. Sugeng daluk. Sugeng dalu apa kage mah? Buan Minang. Ngan ai di Jawa Barat memeureran ku A. Wah. Ai Jawa Tengah mah ku O. bedana teh kitu. Surep doto pitono handenggi kang kae koa di doso purwo.
Gosok. Raden Naryo Brotoseno Moro Jol Moro Kononon Kolor Morosot Doso Nolol Alah Nong Tot Bool Alah Beda nanti ku unggul. Bahenol Bari Bolotot balotot, bari nyemplong. Ya gitu Jang Dan bari nyemplong. Alah Eta kebenaran ieu Waranggono na aya Waranggono Waranggono na kedua mau di Jawa mah Waranggono. oh di urang Mesinen Jawa mah Waranggono. oh ah wilujeng kitu ka Bapak Dalang Entus di Tegal Di Tegal. Dalang Mantep Sudarsono Nya besok Bapak Dalang Anomi Suroto Nom Suroto. Joko Edan Dalang Jahaho pandidieu. Oh. Ayub Ayub Ayo mah kudu. Bayu Aji Dalang teh Dalang. kamari aya dina TV nih Bayu Aji Bayu Aji teh. lalakon kumbakarna Lena Nya yang bulan tak kitu euy urang ngadoa puting ieu nya sae akang teh. mudah-mudahan paranjang Yusua arageng milik dina tani na cing langkung mucek ieu kapetik Amin. hasil kala buahna Amin. kaala buah namanya cangkangna piceun alah loba CS nanya si cepot mah di dieu Wah, di dia mah Kang. Akang mau loba baraya. ngan aya di Jawa Tengah mah Jawa Tengah Jawa Timur si cepot teh Bagong ngaranna teh Bagong. Bagong ngan bungsu di dieu mah deka cika di cepot mah Gareng teh cika. tah kitu heukeun bae da eta mah teu nyaho lahirna tanggal sabaraha-sabarahana teu nyaho Nya. Urang ge lahir akang teu apa. tah kitu euy Ciri khas. mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten Amin. bilih beda cara sareng urang dieu Ya, beda koki, beda masakannya kan. ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana teh apaan heuh Oh, sumuh. gitu alah yang dewe karek ngigah heula sakedeung ah Sok atuh. Gera disalin. salin kayaknya. heula sakedeung ah Salin. Gera salin ngara rada gaya. Beda sok buru-buru atuh. Salin lalaki pada teu mode awewe. tadi dicecep ku panitia Nya. pakai meuli baju poing Apanya? Aduh, bener gaya ini si salin mana? Ya, kawas banar bawah. tah karpil tah anu penting mah urang mah hiburanna heuh Hiburan we. heeh sagala Aduh. rupa oge ai tanpa hiburan Awas. Kade leueur. Kauhujanan. reueur Leueur make karpil teh ari hujan mah mau. Oma tah ulah teh dikenangan ah. Nah, Kang palai dikenangan gitu. Ulah cara tadi giningan dikeplos-keplos era Oh, nya. ulah gitu urang bisi dewek ngamuk ka di dieu. Nah, Kang palai Isin dikenang. ku Pak Haji Nur Rohman. Ah, tukang tenan. Nya donatur ieu teh Eta teh. pangageungna. Kacan pakuwu pan. Can pakuwu apana wulan. Apana bulan. Wah, sararea para pemuda, para pemudina Nya. istuningan rempuk jukung sauyunan sabilulungan teh nyaan. Gotong royongna teh bener Kang di. Jadi suri tauladan ke desa-desa nu sejena Sumuh. dina sagala widangnya bisa ngawujud Bisa ngawujud. pangwangunan anu sakitu megahna. Sakitu wegahna Kang. Heeh. Kantun ngamumulena. Masjid At-Taqwa. Ah. Ya, kudu dibayar ku dewek. Lain. Da atuh ku tukang kenang teh capeun. Mayar ieu rek ngegal teh kudu tar. Oh saha atuh anu digawe teh capek. Tah ge. Ai digawe mah kabeh capek tapi pan kudu aya buruhanana. Menyebutkan capek dasar. Alah, Kudu aya buruhanana. sabaraha sabelekukna?
sabalakuk seperti apa dina jaipongan mah aya belekuk aya bangpong aya bangpak Mana nu kapake? udah kieu bangpak tulak bantingkeun mundur maju jaipong belekuk kayak gitu belekuk ya. Kita sebelekuk itu teh sabaraha teh 20.000 sabalakuk 20.000 sabelekuk 20.000 sabalakuk 2 kiloan bawang oh sakitu nyata sakitu teh 20.000 lamun 2 kitu 40 lamun 3 kitu 60.000 lamun kitu na ngerecek atuh kumaha loba ngabelekukna kari ngitung panderi sok meuli dewek sabarahaeun akang teh 100 ribuan nah saya tik-tik teh ngitungan 5 belekukeun meureun 100.000 teh 5 belekuk ari 5 belekukeun atuh da moal karasa juga oh 5 kitu heeh oh lamun ngeunah tuluykeun gede duit Bapak Neuri oke boleh cobaan Lin bere 5 belekuk 100.000 lumayan yang beli bawang nah teu kudu meuli da ngagerantung beli ongkos sok 5 belekukeun Lin Siap, Kang. dulang kadi Mundur. mundur Maju. maju sing sok blak Gus naon siling teh Gus hantem ya tuh beli lagi pan 100.000 jadi 5 belekukeun apan dina MOU naon Memorandum of Understanding naon dina perjanjian kesepakatan teh ceuk dewek lamun ngeunah tuluykeun teu bisa duit paneuri kudu perjanjian nah sia teh meuni blon kudu perjanjian deui da can diteken dasar idiot idiot naon da urang mah teu lumpuh alah geus ngaborong aya apa goda ieu mun ngaborong mah ngaborong meuli 6 jutaeun sok wae 6 juta teh sabar belekuk ya 200 belekukeun akang teh anjir loba ceuing ngacu euy mending cobaan moal kana cangkeng gitu moal paduli aing ngabalik ti pamulihan sugan ngederek-dek wae cangkeng aing kan bae daya noga asli meuli 6.000 sok sok 200 belekukeun 200 belekuk oh sok sia dulang kadi Mundur. mundur Maju. black sing sok tenang da lobanya kudu make gaya tuh aduh alah mata kira pula leuleus popohoan cenah tuur leuleus aja pasti mata kira pula popohoan kayak gitu alah oh tuh kuning alah Sana pala. alah namborokan teh kumaha oh hitung-hitung mah pendek hujannya oh Ai pamajikan teh pene. ada pemajikan mah antep alah oh itu si sayup nu nyiksa teh waduh nah nyerek ke beng-beng kawas wayang kulit tapi kan nyempring gitu mah oh wayang kulit kieu nya kegigir mula lajona ti hareup ti tukang wayang golek matakeun ti gigir Bebas dilihat. bumi gunjang ganjing langit lap-lap katon
Aduh, kepalaku cekot-cekot. Se. Lakone opo Bapak Dalang Asep Sunandar Sunan Kalibolena. Aduh. Kalau tadi tukang. Nuhun kali jabrik ah. Kali jabri kali pada gua. Nuhun Sunan kali loteng. Alah. Sok ari kieu Nyok ah. Sok jang wani. Pasiana alas si Akang Sihan parfum kayaknya mawanti. Mararajeng usaha nanya urang dia urang pemulihan sadaya. Amin. Pararunten ka urang pemulihan sadayana sing aya wilujeng nanya. Kuros dunungan buat ketapang buat ketapang Pakai nak punya tadi Abdi malim ke Bandung, aduh alayang hoyoka sore yang wangi. Abdi malim di kantor hoyong di Serengan wangi, hoyong di Serengan wangi. Lain lalangiran suku kena batu dulu. Udah jalan wayahna. Ayo juga teh teruk sakieu jalan dulu. Ampun. Kera salin deui kayaknya. Aduh. Kera salin. Loba cacing jalan teh cacing. Cacing naon. Cing juralit. Cing gedebut. Cing gedebut. Alah. Kan bae geus kaul makang urang teh. Ras inget ya ke Bapak Semar teh damang. Nyata metak. Cepot. Leuh, saha? Nah. Ulah kaget pot. Tinggal Alah, dawala. Naon? aya saha? Juragan Arjuna dulu itu. Bagja maneh la ilaha illallah. Omuing. Nah, haturkeun sembah bakti sulah. Nuhun pot. Geuning maneh aya di dieu. Nuhun ulah. Mana? Eta